Assalamualaikum barudak sampurasun sadayana kumaha damang kapanak deui jeung urang Alit Vlog. Tah, di kesempatan ayeuna abdi bade ngasihan video proses akuarium abdi nu anyar. Eta akuarium anyar teh keur naon? Keur lauk di nu anyar. Kan pas makan lauk predator. Ayeuna mah ku lauk anu ngamaman pelet lah. Anu omnivora. Ya anu omnivora lah. Tah, video teh ieu. Kita akuarium nu lami kan ieu isina predator hungkul. Nah, kusabab lah monoton lah, terus monoton. Ya juga biasa disebut monoton. Kan ieu predator ayeuna bade aya tambihan selain ti predator nyaeta lauk hias anu ngamaman pelet. Kan diri mah anu ngamaman pelet teh ngan patin. Tah, dua di patin oge ngan sakedik. Nah, oke. Aya oge anu lauk hias anu ngamaman pelet tah. Pelet cacing darah. Cacing darah. Nah, nyaeta engke teh lauk teh maka engke aya episode selanjutna ayeuna mah ngan ngatekeun akuarium nungkul tah akuariumna teh ieu. Nah, can jadi ieu teh anu basa teh bocor. Nah, lah ya emang ngan diisian gelas sakieu kan pas eta lamun diisian sakieu kan bocor ayeuna nyobain gelas sakieu. Kalau misalnya sakieu bocor keneh berarti di kanapan gitu we. Simple. Ayeuna mah ieu judi lamikeun heula seuneu teh bade mesin filter ngan kaburu sonten jadi jadina enjing mesin filterna kita nu kitu tuh. Nah, kan sabarin guan enjing mesin filter jeung laukna ayeuna mah jadi satacan meser lauk teh kudu nyediakeun lah akuariumna persediaanna lah pokona mah nyaeta akuarium, parab, filter jeung nu lainna mah eta mah kari palengkep yang penting mah eta filter atawa uap biasalah pokoknya keur masihan napas ka laukna di dieu mah make filter. Tah, tuluy akuariumna kan akuarium makan keur apalah teu kada dijelaskeun eta mah keur wadah laukna jelas. Terus parabna pasti pelet tuh terus aya. Nah, terus pelet teh engke tah. Ohnya ngabas presediaan atos lah. Ayeuna abi bae nunjukkeun filter abi anu tos didamel anu jiga kita. Kali mah keur ieu tah ieu ge tos aya. Tapi mah leuwih leutik sih. Tuh. Tah. Tunjukkeun lah poin gede mah. Nah, ketinggalannya kenapa lah biasa ima di toko lauk sok araya tapi di toko lauk mah kan ngan ieu hungkul wadah ieu hideungna ayeuna mah urang mah ieu di modif make ieu dibagi tilu keur kapas keur tempat bakterina ieu keur pamicin caina jadi caritana teh ieu teh asup kita ka di caina set terus tuluy kanap na teh ka luhur kusabab ieu tos di bolongan tos di bolong tubuh lah kieu. Nah, tuh dia suku ke dia kelak jawanya dia suku na tuh terus kanap 3 teh kanap kita kalau deui tah kita kalau nate ka dieu tah papai sekedap
Nah, nah kan dijadikan miten kanap tuluy kalur di tak iya nu bener mah kieu tos di kapas teh ulah mapain teh ulah ti luhur kanap tapi pas di kapas teh ti handap ka luhur ame si bakteri teh bener-bener ka tempat ka bumina lah. Kalau misalnya di luhur kadang-kadang ngalewat atau ngagoloso tapi lamun ti handap eta mah hade pisan tuluy terus ka dieu teh set ka dieu we bisa anu naos nah bet teh di handap we atuh sadayana lamun teh di handap sadayana ge teh eta naon namina teh ngendap geus ngendap naon nya namina teh kusabab eta naon namina teh lagi nah kusabab namun misalnya hendak pungkul jadi si bakteri nate tepat bakteri nate itu terkasihan jadi bakteri nate dihanap we tuluy tah lamun teh handap wae sadayana kita si bakteri nate ngagolosor aya nu asup aya nu teu tah lamun misalna teh handap ka luhur kan benang sadayana tah lamun benang sadayana berarti eta bakteri nate bakal arasup sadayana. Nah, lamun mun teh handap sadayana ngagolosor kitu mangan salewat unggul. Ya. Yo gitu. Terus dikadikeun teh di sela-selakeun jadi aya tempat cai keur calik heula keur ngabuktikeun eta bersihna. Nah. Biasa ditinggali ieu filter cai teh anu saena mah kieu. Kapas tuh. Ieu keur bagian luhur nu ngapung-ngapung lah batu apung ya abi-abi naon minan hideung poma kitulah nah, tuluy pake batu pantai ampurannya lamun teu jelas tuluy lan bodas di toko lauk sok aya. Kalau misalnya mikir-mikir di abinya itu mimitina oge abi mimitina oge mikir-mikir nah bet nanti filter teh bet aya ieu eta dedingan teh pasti ku abi eksperimen nyaira pas abi eksperimen nyaira ngangge kapas sungkul ya gitu pae anu sakit white spot kali itu dikapek teh pae bisa bikin ngan pas ku abi dikiekeun kurang ditanjang kieu dilengkepkeun alhamdulillah ayeuna desa rehat saliana tuh jadi ngai laukna tah ieu tuh pan ampurannya poek ieu can dihurungkeun tapi pokokna malah ieu teh sarehat sadayana tuh si Oscar anu mimitina nganggalan tungkul jika anu sakit tapi jadi lincah di itu ya terus wadugan terus cana patin aligator wah sadayana pokokna mah ieu jadi sarehat jeung ieu oge caina jadi aya kualitasna jadi katinggalina teh jiga mutiara herang mentrang alhamdulillah yogi ya yuk kembali di tepat eta videona ya anda mah sakit tunggu ena videona insyaallah lah engke abdi ngadamel video pas laukna tos aya lah tos bari diasupkeun jeung prosesna kumaha laukna naon hungkul jeung kumaha perkembangan tina akuariumna saya tawan teu akuariumna pas tawan teu kumangke eta mah pokona mah ena mah ngan sakitu ngan ningalikeun akuarium anu mimitina lah terus sebenarnya ena videona ngan sakitu tapi anger ulah hilap ke like share jeung subscribe ieu channel abi video abi
ya. Iya abi bosen subscriberna 50 wae. Atau yang nam biasa kedik atulah. Beda ka 100 nih sesau gini. Iyalah terus ini video nggak segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.